Sampurasun tepangkeun nami abdi Sunartavia Birumadagan 310 bandai ngadongeng ngeunaan birung jadi galak. Baheula mah birung atau ontohot teh bejana bageun malah sok daek ditulung ka jalma. Ieu dihandap aya dongeng hiji birung jeung juritani. Aya hiji juritani boga sawah di sisi leuweung serta sosobatan jeung birung. Waktu sawahna dipake pare enggal puting sok dijaga ku birung atuh senang juritani teh. Datangna ka sawah tibeurang ngungkul. Kacarita waktu dibuka buru-buru juritani ngangkut pare ka lemburna dibunikeun di rumahna di sawahna teu ditinggalkeun saranggeung-ranggeng acan. Barang birung ka sawah kacidak kagetena menjo pare kari jaramina teu wungkul. Gancang bae birung teh ku juritani nanyakeun pare bagianna ku juritani dijawab yang dibagi birung teh ti handapna. Hari bagian ti luhur geus bae kabeh didahar ku manehanana saanak pamajikan. Birung asa ditipun da tarina pamdaekan ngajaga sawah ti peting teh. Eta para bagian parena nu bisa biasa sok didahar ku jalma. Omong birung, lamun nyaho sampean rek muruhan ku jarami mah tangtu kaula moal daek ngangjagakeun pare di peuting nepi ka teu aya nu nganian ngaganggu. Bagong jeung beurit taya nu ngani ngelumpreng ka sawah da sieuneun ka kaula. Walau jeritan minta dihampura bae atuh sakadeung birung kaula henteu bisa mere pare sebab geus bae beak. Daun hareup pangjagaankeun deui moal diburuhan jaramikeun kaula nu ti handapna. Ari anu ti luhurna top bae kabeh keur sampean. Hade bae ari kitu mah cek birung teh. Tapi ulah citra geus kitu mah tuluy bae birung teh balik deui asup ka leuweung. Kacarita taun hareupna juritani di sawahna malak kumali lain pare. Birung kuning sato teh nyahoan begana pare jeung kumali. Samarukna kumali ge sok buahna kawas pare atuh soson pisan birung teh ngajagana. Barang kumelina geus kolot juritani saanak pamajikanna malah tetanggana gesuk ngarali kumeli di wadahna kana bangsa beunang ngahaja marawa ti imah memeh gesuk ngarali kumeli di wadahna kana bangsa beunang ngahaja marawa ti imah memeh magrib geus teu aya satangkal-tangkal acan. Kumeli nantun kene beutina geus diarahan kabeh sarta tuluy diringkit ka lembur. Birung datang ka sawah kumeli teh nyempak tangkalna jeung daunna bungkul ditepuk-tepuk ka karan maneh ngarti ya. Kumeli mah nu ngeunaheunna teh bagian ti handapna nyaeta nu geus diringkit ku juritani ka imahna. Ayeuna birung yakin yen juritani teh teu beunang dipercaya, teu beunang dipisobat manehna ngomong di jero hate. Aing sumpah nepengsa beunang ngahaja marawa ti imah memeh magrib geus teu aya satangkal-tangkal acan. Kumeli nantun kene beutina geus diarahan kabeh sarta tuluy diringkit ka lembur. Birung datang ka sawah kumeli teh nyempak tangkalna jeung daunna bungkul ditepuk-tepuk ka karan maneh ngarti ya. Kumeli mah nu ngeunaheunna teh bagian ti handapna nyaeta nu geus diringkit ku juritani ka imahna. Ayeuna birung yakin yen juritani teh teu beunang dipercaya, teu beunang dipisobat manehna ngomong di jero hate. Aing sumpah nepi ka turun-temurun jadi musuh jeung jalma. Lamun jalma datang ka leuweung rek sina ngarasa pamalasan sobat geus ditipu. Ti harti teu nepi ka kiwari birung teh jadi sato galak henteu beunang diheurean ku jalma. Kuku jeung heuntena pohara pasangkana tenagana kacida pisan badasna. Tina dongeng Siska.